Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Biasa si Amang sinit deui. Geus kamari. Si Amang teh di mana? Teh gaweana teh di Jawa teh baheula. Henteu aya maaf pindah Ke mana? ke Saudi. Ini jauh anya. Lah bongan di Indonesia teu mah wae duitna mah kita jauh. Harunyo atunya guys ya. Kumaha mun teu betahkeun di ditu di Saudi. Kun di dugdag, edit isuk balik sore. Di dugdag cenah. Di Saudi ka Indonesia di dugdag. Boa ebah. Parah aja nih biaya. Ampun ting naik naon ti ditu anjir si Amang bolak-balik ke Indonesia. Mau naik buruk sih meureun leuheung anjir. Parah anjir. Lain berat urang masuk teu ngarti sah sakapeung mah ku bahasa Inggris. Teu ngartina? Heuh model kieu nya. Ai life teh kan kehidupan. Heeh. Tah boy teh anak laki-laki. Terus? Nah life boy jadi sabun sok geura. Terus naon anu salahna? Nya geus we kudu mah kehidupan anak laki-laki. Nya bener eta bener. Bener kumaha ieu teh? Anjir. Kudu dijelaskeun wae ya nya guys. Ya. Kahirupan budak lalaki setengah kahirupan anak eta dibeakeun pasti jeung sabun. Pasti ulin sabun mo. Komo nu jomblo mah. Ya. Tapi heueuh nya. Karek nyadar anjir. Awan salah weh. Benar. Tapi da urang mah jarang ku sabun, Brad. Kunaon atuh? Sok ku hand body. Balik deui kana selera eta mah. Ya. Bener tuh. Kadang-kadang aya nu ku minyak zaitun, kadang-kadang aya ku minyak keleti. Kadang-kadang ge aya nu ku sok minyak Indomie, aya. Aya gitu. Atuh aya nu leuwih murah nya. Aya saleueur we eta daripada dadas ieu mah. Iya. Ya guys. Ini sang teh mah nyobaan ah. Coba. Ya. Rat, kenaon di dia? Naon nu ngapoe ge pan orang di dieu nongkrong. Teh sora kunaon eta? Capek, berat capek urang teh. Aduh, Capek tas naon? apa tas panen? Pan sarua atuh, urang ge geus panen. Capek tapi teu nepikeun ka kitu sora. Apa urang mah gagal panen, berat, gagal panen urang mah aduh. Gagal panen nya. Heeh. Beak kunaon anjir? Ya, pihak ku berit, pihak kanan berit. Ngan menang 5 liter, tinggal 5 hektar teh urang. Astagfirullahaladzim. Kamu lain gagal deui atuh. Watirnya guys nya. Tingali guys. Benggot lagi karijut gitu anjir. Watir teh guys. Watir pasti heuh. Kumaha teh ayeuna? Tapi aya hikmahna, berat. Aya hikmahna. Ya syukur atuh aya hikmahna mah kumaha emang kumaha naon? Berit teh lalintuh ayeuna teh. Heeh. Nya kitu. Tah, kulantaran berit lalintuh, nya urang teh ngahakanan berit ayeuna teh. Tengah akan beas. Henteu. Tiap poe teh ngahakanan berit we, da eueuh beas. Diri nyawa sora anjir ya. Eta sora lain kulantaran capek. Loba teh ngahakan berit laki-laki mah nya guys ya. Mengi nu kitu teh. Parah anjir berit dihakan. Nges bawa tuh 2 karung jig, bawa heula pake heula. Beas parah anjir ya berit teh ka dihakan, ampun teuing. Yaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tad. Mas sehat, Tad? Alhamdulillah. Di mana itu? Biasa we Brad, pas sore kieu mah kurulang kuriling. Ngabuburit menurutnya. Eta. Nya. Lain ieu teh Brad. Arek ngabahas masalah sabung ayam.
Oh, ngadu hayam, anu ngadu hayam. Kumaha. Pan aring sabung ayam teh dina hukum ge dosa eta teh. Nya. Tapi nu matak teu ngarti nya, teu hidang eta teh polisi. Heeh. Nah aku naon jalma anu ngadu hayam nu ditewak. Pan anu diaduna ge hayam. Sakuduna mah hayam nu ditewakna. Teu hidang polisinya. Heeh. Teu hidang cenah guys polisi cenah. Cek aing mah ustad anya teu hidang ya. Ya tad cek orang banyak guysnya. Tad daripada ngebahas sabung ayam, isuk moal ka mana ustad? Moal. Saha saya isuk mah? Rase cek orang mangilu mending anjing orang. Orang isuk teh rek ngadu bagong tad. Ngan anjingna. Ustad ngilu jeung orang. Orang adukeun jeung bagong ya nya. Musingkeun teh anjir ya ustad ampun teuing. Dia di mana deh? Terus ngojek ati desa. Oh, Tapi nikeuh lebih beta ke tukang ojekna. kumaha gitu? Kapan ngojek teh kuduna 10.000 nya. Heeh. Kudu dibayar 5.000. Mungun garemehna ambak. Nya heueuh atuh meureun ka desa mah 10.000, Bi. Kira aku 5.000 ai Bibi. Ih, kamehna milu ieu atuh na motor. Nya saware ewang mayar 5.000 ewang. Kecuali mehana teu milu, daek bibi mayar 10.000. Kita kitu konsepna cecio. Anjir parah aing ieu. Nya ngojek mah kitu atuh. Terus lamun misalkan tukang ojek nah teu ngilu ka desa eta rek bibi rek jeung saha itu rek make motor sorangan atuh lain ngojek ngaranna. Nu kitu mah. Parah ieu anjir. Ampun teuing. Anggar aing mah bebay geus nita sok teu jelas. Entah naon di bebang. Eta titah ngalaku mis ucing. Teu ngomong geura ucing naon. Kan loba ucing teh. Ucing Anggora, ucing kampung, ucing Persia. Jauh mun urang kudu ngudag ucingnya. Eta maksudna bebah ku bisa ucing yang naon tuh. Teuing cenah mah jang ubar eta teh. Anjing. Ya, maksudna lain kumis anu dina ucing lain mo. Sia teh. Ya, kumis ucing mah tah nu kitu saremo sia teh tah. Tah ala tah kemangna tah tingali tah. Oh iya. Parah aya si ieu. Tah ieu ngaranna kumis ucing ai maneh. Bikeun itu. Bebah. Aing bebas awewe hayang kumisannya. Lain Brad. Aceng mah aneh ku hayam. Anjing. Geus hayam deui wae ieu anjir si Aceng. Ampun teuing. Please, Ceng. Aya weuh pembahasan anjir anu rada penting gitu anjir dibandingkeun ngebahas hayam ieu, Ceng. Aing meni asa kabina-bina teuing ieu ti kamari ngebahas hayam anjir meni lieur. Sok atuh naon sok lah. Sok naon. Naon anu ngaganggu kana emutan Aceng? Masalah hayam naon? Lain kitu Brad. Aceng mah ti sabrang nyunyuhun hululu ieu tah. Can pernah ningali hayam kiih. Anjing. Nya cek aing geus ieu mah. Ceng, ya. Najan hayam kiih moal bebeja ka Aceng moal. Moal bebeja Ceng. Da lamun misalkeun hayam bebeja heula nya kiih ka Aceng, pasti ditoong. Benar teh ku si Saroceng mah. Ieu pikeun ka kieu ieu pembahasan anjir. Parah anjir. Kempagna si Aceng. Ampun teuing. Naon gip? Jadi untuk Nya mang, bolong mah. lain ieu goyang. Oh, unger. Nya, mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer? Dirabot jeung sirahna nya guys ya. Atuh abi maot mang. Nya. Bae abeng teh nyeri huntu deui ai nih. Ai dirabot jeung huluna mah.
Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aja budak ieu. Nanti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing.